Asa ngarasa teu sih waktu ayeuna teh asa tere pisan nya, asa teh karek nembe kamari abdi ngadamel ekobrik, ayeuna tos waktuna ngadamel di ekobrik. Padahal kan lamun ngadamel ekobrik tuh biasana kan sabulan sakali nya, berarti waktu teh tos aya sabulan atuh nya. Nyaho kudu tos ngabersihan sampah plastik, nyaho tos numpuk kaos kieu, ieu ayeuna abdi bade ngabersihan sampah-sampah plastik nu ku abdi dikumpulkeun sabulanan ieu. Ku abdi bade didamelkeun ekobrik. Nah, ieu kan ku abdi dikumbah heula nya daan ge kan sampah-sampah teh biasana sok reget nya namina oge sampah tilasnya da anggar wae atuh aya reget-regetan mah ya meskipun ieu sampah sanes tilas jalmi sanes kan tetep we kudu bersihnya. Tos dikumbah teh sampahna tinggal we dipoekeun, dipoekeunna ge teu cukup sahari ayeuna mah daan ge nya cuacana nyaho sorangan ayeuna mah enjing-enjing panas engke teh siang atawa sore sok hujan beubeuledugan tah tos dipoekeun teh tinggal we diguntingan ka aralit nya terserah we diguntinganna sakumaha tapi da abdi mah sok alit panjang kaos kieu diguntinganna teh nya. Ieu kan sampahna aya sabagian anu diguntingan aya sabagian oge anu henteu diguntingan. Nah biasana lamun sampah-sampah tilas paket atau sampah naon we plastik anu bersih lah anu ararageung kitu biasana ku abdi henteu diguntingan daan ge ambeh ieu naon namina teh jeung madetkeun soalna kan lamun misalna sampahna diguntingan sadaya biasana sok tara padet isina. Nah tos anggeus ngaguntingan cuang ku urang di lebet-lebetkeun sampah-sampahna ieu. Nu pertama nya ieu sampah nu tos diguntingan ampe katingalina teh sae nya kan jadina teh warna-warni kitu. Lamun anu sampah-sampah tilas kresek atawa paket kitu mah biasana teh cuma dilebetkeun tapi engke ditutupan deui ku sampah anu warna-warni eta. Lamun misalna tos seueur tos padet kaos kieu nya tos atuh tinggal ditutup terus dikumpulkeun terserah bade didamel naon wae misalna kursi, meja atawa pager tanaman ge tiasa.